katuna kamari dupi hanca menuju di pedar teh para wargi sadaya teh sanes carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karya Kiluksa. Katumang jaya sapara kancana haturkeun nuhun. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi dongeng teh parantos dugi kanalika Banara harita teh dibawa ka bumina Mang Samdi. Margi Mang Samdi nuju ngarona di barengan Pusupari Katutama. Samalih anu parantos nurut atenapi bilu ka Banara teh nyaeta salah sawios musuhna anu namina Nyi Maria. Parantos bilu ka anjeunna. Mangga urang teraskeun hanca dongengna. Para mitra anu mulia, eka catur di jalana sarerea geus terpikan di junjung. Samdi gancang ngetrokan panto bari ngegeroan ka pamajikanana. Kabeneran teu hese harita teh atuh sakideung oge panto geus muka sarta sarerea rasuka imah Samdi. Terus bukjek dariuk dina kursi. Pamajikan Samdi pakepuk nyayagikeun susubuh. Utamana mah pikeun nyuguhan Banara jeung Malati Bodas katut Nyi Maria. Samdi sarerea tarapi pok Samdi mengujian minta. Ujang, kuning, Mang teh tidak ngerasa luasna lantaran sadongkapna Mang di sawah teh. Ini sungguh jaya jalmi yang dosa nugi kamagin jaya bae. Atuh Mang teh meninjeri beheung sosongetun balas ngabal ngalieukan ka jalan. Ningalian susuganan Ujang jeung Neng sarumping nanging hanyakan diantosan teh aya bae. Nah marulit di mana atuh Ujang sareng Neng teh sareng deui ari anu hiji deui saha ieu teh cek Samdi bari nunjuk ku jempolna ka Nyi Maria. Pok Banara ngajawab, ieu salasna Mang Samdi mangga sakantenan barandungan ku sadayana. Margi ieu lalakon teh teu acan dicarioskeun ka sasaha, malih mah Malati Bodas oge teu acan terangin. Dupi lalakonna mah kieu, ku abdi bade disanggemkeun anu pentingna bae. Cek Banara bari derak-dak nyaritakeun ngalampahanana ti mimiti dipaling ku Nyi Maria tapikeun kadanget harita. Di jojo anu parentingna bae sakur anu ngadengekeun meuni umut-umutan. Sedengkeun Nyi Maria mah gawena ngeluh tungkul bangun kaduhung. Kaduhung sagede gunung da manehna pisan anu ngalakukeun kajahatan teh kalayan diparentah ku Nini Kalingking. Tah sakitu lalakon abdi teh Mang Samdi. Kitu deui kasadayana nanging alhamdulillah ayeuna abdi parantos salamet. Malih anu ngiwat ka abdi tiasa kabantun ka dieu tah ieu jalmina teh. Cek Banara bari nunjuk ka Nyi Maria nu ditunjuk ngan ukur unggul. Tanda panuju kana caritaan Banara. Oh kitu. Aduh, nya kahartos atuh Ujang ari kitu mah. Dugikeun ka kitu lalakon salira teh nya. Nanging sawios Ujang da sagala rupi ge parantos kalangkung sarta Ujang kali Neng parantos salamet. Nanging aya keneh nutu kahartos teh dupi anu nulungan sareng ngawartosan kaneng Malati saha eta teh. Cek Samdi bari neukeup ka Banara. Ari perkawis eta mah abdi ge teu terang, cobi we urang taroskeun ka Malati. Kumaha lalakonna teh Malati cobi terangkeun. Cek Banara bari ngareret ka Malati Bodas. Pok Malati Bodas ngajawab, Kang Banara, kitu deui ka Mang Samdi sareng kasadayana. Perkawis anu nulungan ka abdi mah dina raraga milarian Kang Banara. Abdi ge teu terang mun sok nyarebat fitra gosideun we. Margi anjeunna teu kerasa nerangkeun sahaja nenganana. Nanging yakin majalmi sae sareng tiasa dipercanteng sagala rupi kateranganana. Kanggo ngayakinkeun kasadayana mah abdi bade ngadadarkeun lalakon anu kaalaman ku abdi nalika milarian Kang Banara. Cek Malati Bodas bari barabat nyaritakeun lalakonna. Ini miti kalemitan ku Banara tuh nepi kadanget harita. Kabeh ditetek taya nu kaliwat malah perkara kala sugih dicaritakeun kabeh. Sanggeus kabeh dicaritakeun, Pok Malati Bodas mungkas caritanana. Tah sakitu lalakon abdi teh. Mugi tiasa kahartos we ku sadayana. Mun hanyakal perkawis kala sugih teu tiasa kanyahoan tujuanana. Buka kamana leosna da teu nyarios heula. Cek Malati Bodas bari ngarahuh narik napas panjang. Tapi samemeh aya nu nyarita deui panto hareup aya nu ngetrokan kebeg sarerea ngagebeg. Malah mah hampir bareng ngalieu kana panto ari Banara pok nyarita. Saha di luar teh nya? Aya perlu naon ka dieu? Cek Banara bari neuteub kana panto.
Haring di luar tayalian tiwasi tergosi dengan nugis datang tadinya rek ngabejakeun ka Malati Bodas. Ngeunaan kala sugih anu katangkep punini kalingking, pok si tergosi dengan ngajawab kalayan tatag. Pangapunten juragan, ieu jising kuring anu kapoekan, bade ngiring ngarereb manawi kawidianun. Cek si tergosi deung bari ungah kana golodog. Ari banara pok nyarita ka Samdi. Mang Samdi, sigana nu di luar tetamu cobi bukakeun pantona mang. Hawa tos tempoekeun, cek banara bari ngareret ka Samdi. Mangga ujang, tangdos umang bakal dibuka, jawab Samdi. Bari jung nangtung terus ngadeukeutan panto. Sarta harita keneh ngabukakeun panto terus ngelol keluar. Barang breh aya hiji jalma anu pangawakanana jangkung badan, horeng teh si tergosi deui. Mama halingi ulat, cik Samdi rada reubaseun. Lantaran sieun nempo si tergosi deung bisi jelema anu rek nganiaya ka anjeunana. Pok si tergosi deung ngajawab bari mangut tanah hormat ka pribumi. Ujug sumanga nun, hatur nuhun kana kasayan salira, jawab si tergosi deung bari kalacat unggah. Terus nyorongkrong ngajak sasalaman ka sararea. Puguh Malati Bodas meningaranju bakat ku bunga, gabrug ngarontok ka si tergosi deung bari nyerita. Aduh, haturan paman, hatur nuhun engal-engal sumping ka dieu. Abdi teh nuju bingung ngemutan salira paman, manghalingi atuh paman. Cek Malati Bodas bangunan bunga pisan, nempo si tergosi deung teh. Malah Nyi Maria ge apaleun gaweana nganeuteub wae bari neureuyan ciduk. Samdi jeung baturna pating polohok teu ngartieun. Malah banara rada kaget. Ngan geus bisa neguh kana naon-naon anu kajadian. Gangtu ieu teh si tergosi deung teh. Kitu cek pamikir banara, ari si tergosi deung pok ngajawab semu gembira pisan. Syukur atuh. Syukur pisan, hatur nuhun kana panampian di sadayana anu mata gembira. Sim kuring teh kalindang bingahna, cek si tergosi deung bari gek diuk dina kursi anu kosong keneh. Ari banara pok ngabagiakeun ka si tergosi deung. Haturan paman, wilujeng patepang sareng sim kuring. Cek banara bari neuteub ka si tergosi deung, pok si tergosi deung ngajawab deui. Hatur nuhun Aden, mangga ngaraos bingah tiasa ditepangkeun sareng salira. Kumaha mang Aden? Cek si tergosi deung bari neuteub ka banara nyebutkeun teh Aden. Banara rasa tipuguh rasa manehna inget ka si tergosi deung. Basa keur parere omong jeung Nyi Maria manehna nganukur bisa nempokeun. Pangestu paman, mangalinggi sing raos. Atuh salajengna abdi teh bade tumaros ka paman. Kumaha kaayaan paman ayeuna sareng aya naon pang ngawengi-wengi sumping ka dieu. Abdi teh rada izin ku salira paman teh dumeh teu tiasa mulang tarima ka paman anu parantos ngajait abdi tina bahaya pati. Cek banara bari neuteub ka si tergosi deung. Ari nu sejen jarempe bae taya nu wani nyarita. Kieu salerusna mah Aden, mang teh ngahaja pisan milarian ka dieu marga hiji perkawis nu bade ditaroskeun. Nyatana kaning Malati ngeunaan hiji jalmi nu kasebat kala sugih teh. Nah ka mana anjeunna teh? Apan tadi kantos sasarengan sareng ning teh? Cek si tergosi deung nyarita sopan pisan. Panon ngareret ka Malati Bodas, pok Malati Bodas ngajawab. Paman, abdi ge ngaraos bingung ngemutan kala sugih teh. Margi saparantosna Kang Banara tiasa dibebaskeun deui. Anjeunna lumpat, Kang Banara ge uningan duka ka mana lumpatna. Da ka abdi ge teu kantos sasauran heula. Teu tiasa ngahalangan ka anjeunna teh. Kitu salerosna mah paman, jawab Malati Bodas bari neuteub ka si tergosi deung. Hatena rada tagibur, sok sieun aya buntutna anu teu hade. Oh, pantes atuh bumi kitu mah. Paingan manehna misah dining. Manawi teh teras we sasarengan. Hanya kabisanya, cek si tergosi deung bari ngusapan tarang siga nu ngarasa kaduhung. Nah kumaha kitu paman? Aya naon kajantenan cobi isim abdi pasihan terang manawi tiasa nulungan ka anjeunana. Margi abdi ngaraos kahutangan budi da puguh anjeunna parantos mantuan milarian Kang Banara dugi ka hasilna. Cek Malati Bodas beuki panasaran. Leres pisan paman, mangga geura saurkeun upami aya naon-naon mah supados abdi tiasa enggal nulungan.
Nah aya naon atuh cek Banara samana si Tergos Hideung nyarita teges dipotong manteh. Panon nyetep kasih Tergos Hideung anu ditanyana kalaka ngahulang si Janu Hoream nyaritakeunana. Tapi akhirna mah pok nyarita nerangkeun naon-naon nu kajadian. Mangga Neng, kitu Daden. Sagal rupina kumang bade diterangkeun ngawitana teh kieu. Waktos nini kalingking kaluar ti guha mangga raos curiga. Margi manehna tulang cileung si Janu geus ngame kana kaayaan di luaring guha. Malih mah upami manehna milarian kanu nuju nyumput tangtos Neng Malati sareng Kalasudi bakal kamendak. Nu akhirna bakal nimbulkeun bahaya pati. Tah dumasarkan hal eta mangga haja mancing manehna supados muda gamang. Pikeun mengkolkeun perhatianna supaya tuterangeun ka Neng Malati anu akhirna nini kalingking muda gamang bangun nafsu. Mangga haja diheureuikeun diajak udag-udagan nu kacidalilana. Sedengkeun tempatna di dinya keneh ngan ukur kukulingan. Tapi hanjaka nini kalingking memang pinter. Mangga hampir cilaka lantaran diserang ku hiji pakarang Rusia. Nu kacidaleutikna ngan untung keneh eta pakarangkeunna kana uncal nu kabeneran ngaliwat sabada manglumpat. Jadi nu korbanna teh uncal, ari eta uncal teh tetela ingon-ingon hiji jajakan nu ngaran Kalasudi. Malah mah harita teh janten tarung we sareng si kalingking menghanyakan ini kalingking sanes lawaneun budak ngora. Nu akhirna Kalasudi kabanang ku nini kalingking sarta dibawa asup ka jero guha. Sakitu lalakon nu kaalaman kumang teh menghanyakan mangge teu tiasa nulungan Kalasudi. Cek si Tergos Hideung bari neuteub ka Banara. Terus ngareret ka Malati Bodas malah mah teu pohong ngareret ka Nyi Maria. Leng sarerea ngahulang. Bakatku bingung lantaran teu disangka sacongo buuk ti tadina yen Kalasudi bakal cilaka. Bisa katewah ku nini kalingking. Sanggeus radalila pok Banara nyarita deui semuhan deueun. Karunya teuing. Lamun kitu mah lain antepeun urang kudu usaha satekah pola pikeun hubunganana. Tapi aduh kumaha atunya lantaran kaayaan abdi batan sakieu. Boro-boro bisa tarung leumpang ge teu kuat. Ci kumaha di pamanggih Malati. Kumaha nulungan Kalasudi teu dapira ku er kudu diantepna. Cek Banara bari ngareret ka Malati Bodas. Harita keur ngelup tungkul bangun bingung. Barang ditanya kitu ku Banara pok Malati Bodas ngajawab. Kang Banara, sagala rupi tindakan abdi gumantung kana kasalira. Abdi mah jangan tos parentah bae mangga putuskeun ku akang abdi mah bade ngajalankeun naon-naon nu diparentah ku akang. Cek Malati Bodas kalayan tegas. Leng Banara ngahulang deui manehna bingung nu taya papadana. Akhirna pok nyarita deui. Malati. Cariosan Malati ku akang kaharti. Tapi akang teh kacida bingungna ari sabab lamun Malati diparentah nulungan Kalasudi. Geus tangtu akang honcewan. Lantaran moal aya nu ngajaga. Da puguh kaayaan akang batang sakieu lamun ku akang diantep salah keneh deui. Lantaran tangtu ni kalingking bakal nafsu. Sabab akang bisa lepas jadi kakeuheul teh tangtu bakal ditamplokeun ka Kalasudi. Hiji-hijina jalan kudu dilakukeun. Nyaeta neangan Paman Saron heula atawa ngadagoan nepi ka datangna Paman Saron. Tah kitu numutkeun pangimut akang mah. Cek Banara bari neuteub ka Malati Bodas sedengkeun anu sejen ngan ukur disarut ret ngareretan kanu keur nyarita. Pok Malati Bodas nempas deui. Kahartos ku abdi ge nanging bade kumaha atuh? Bade nu mana nu dianggo naha bade ngantosan Paman Saron atawa bade milarian? Mung ditangtoskeun ayeuna supados tiasa sakantenan ngemutanana. Cek Malati Bodas. Tiga nu hayang yakin pisan. Leng harita teh para mitra. Banara mikir deui kulit tarangna menikat ciri ngaliut. Para mitra anu mulia, sanggeus radalila pok anjeunna ngajawab. Kieu Malati. Buanana ge teu aya piliheun margi upami milarian Paman Saron kalintang susahna. Da puguh urang teh teu terang ka mana angkatna sedengkeun disebut pagunungan naga Sukma teh kacida jauhna. Atuh kaduana tangtu urang teh ngarempak aturan-aturan atarapi amanat di Paman Saron. Papan urang teh di balang cicing di dieu ngantosan sumpingna Paman Saron. Atuh nu kaduana saupami urang ngantosan di dieu Paman Saron bilihlah miliarna.
da puguh ngaraneangan mah teu puguh waktuna duka sabaraha minggu lamina. Tah ku jalaran kitu kanggo mutuskeun ieu perkara duanana kedah dilaksanakeun. Kedah duanana? Nah kumaha carana Kang Banara? Cek Malati bodas megat kalimah panon neuteub ka Banara. Kieu Malati, urang teh ayeuna mah henteu duaan nanging janten opatan margi ditamih ku Maria sareng paman ieu. Ditergos sideung urang anggap rencang urang bae tah ku margi kitu ieu rombongan teh urang bagi dua. Kahiji Akang sareng Malati ngantosan di dieu atuh kadua Maria sareng paman ieu kedah mileran paman Saron. Nanging kedah naros heula ka paman Witergos sideung kumaha kinten dina sanggem. Cek Banara bari ngareret ka si Tergos sideung. Nu direret surti gancang ngajawab menigiatna keur. Kantenan sanggem Aden. Mangapun mang bade ngabantu kana perjuangan Aden. Margi hawatos kakala sugih hanyina tantos menak katungaraan alatan disiksa pun ini kalingking. Jawab si Tergos sideung bari neuteub ka Banara, puguh Banara menibungaheun pok nyarita deui. Atur nuhun paman, abdi kalintang bingahna. Da memang leres kala sugih teh kedah ditulungan margi anjeunna parantos sakitu belana ka abdi. Dugikeun ka kersana rohkeun jiwa kanggo ngabelaan abdi. Tah upami kitu satuju henteu Malati, cobi Akang pasihan katerangan. Cek Banara bari ngareret ka Malati bodas. Abdi masih jangiringan we. Sagala rupi ge bade ngantos parentah ti Akang. Jawab Malati bodas bari manggut. Atuh nuhun atuh Malati. Rupi Maria kumaha satuju atempi moal. Cek Banara bari neuteub ka Nyi Maria nu ti tadi can ditanya-tanya. Abdi ge satuju sarta sanggem ngalaksanakeun eta tugas. Mangga segala rupi parentah ti salira bakal dilaksanakeun ku abdi. Jawab Nyi Maria tegasna keur. Puguh Banara menibungaheun. Atur nuhun Maria. Tah kitu we ayeuna mah. Janten paman anu ditergos sideung sasarengan sareng Nyi Maria kanggo milarian paman Saron. Atuh abdi sareng Malati bodas bari tetep ngantosan di dieu. Milih paman Saron sumping. Rupina sakitu bae nu kedah dilaksanakeun ku urang teh. Mangga gira saurkeun bilih aya nu teu kahartosna. Cek Banara bari ngareret ka sakur nu hadir. Pok si Tergos sideung nyarita lantaran aya keneh anu can kaharti. Perkawis tugas anu kumang kahartos. Nanging mugi Aden kersa masihan katerangan anu pasti kedah ka mana mang milarianana sareng naon we tugas emang anu salajengna. Cek si Tergos sideung bari neuteub ka Banara manehna kacida pisan ngarasa bungahna di aku baraya ku Banara malah make dipercaya ngajalankeun tugas sagala rupa. Kieu paman Saron teh tujuanana ka pagunungan Nagasukma teh maksadna bade milarian buah Malaka hideung kanggo pilandonganeun abdi. Anjeunna parantos angkat sadinten anu kalangkung. Rupina ayeuna oge nembe dugikan wijujug da pagunungan Nagasukma teh kalintang tebihna. Kitu numutkeun katerangan ti paman Saron mah. Atuh salajengna upami paman Saron parantos kapenak saurna bade saurkeun bae yen paman sareng Nyi Maria teh utusan abdi nu kedah nepangan ka anjeunana. Tah didinya terangkeun bae sagala rupina. Anu parantos kajantenan nanging bilih paman ngaraos ragu-ragu mah langkung sae Nyi Maria nyarios. Margi anjeunna parantos kenaleun ka pun paman. Nyatana paman Saron atanapi si tangkolak hideung teh. Tah kitu we paman. Cek Banara bari malik neuteub ka si Tergos sideung. Rai bulu punduk si Tergos sideung ting puringkak lantaran ngadengi ngaran tangkorak sideung. Sabab manehna ge geus apal kana ngaran eta ngan kungsi patepung jeung jirisna. Dina hatena timbul rupa-rupa pertanyaan tapi teu dikedalkeun kalah pok nyarita ka Banara. Atur nuhun atuh Aden, kumang kahartos ayeuna mah. Mangatuh sagala rupi parentah bakal dilaksanakeun ku pun mang. Ningin kedah iraha mang miosna. Cek si Tergos sideung jigan nangtang. Dekedah rusuk teuing paman. Enjing bae angkat nama supados tiasa rada jagjag. Ayeuna mah mangga bae urang sami-sami istirahat. Margi abdi kalintang capena. Awak meuni asa pasiksa. Cek Banara bari ngusapan pepeuteuyanana. Ari si Tergos sideung pok nanyakeun deui. Kumaha Aden? Nanging mang moal monok suyos lah bade kemit we dugi ka enjing. Ih aya musuhan ngabongohan, pokona mah bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, mang bagianana.
Manggawe salira magerak kulem. Cek si tergosi deung bari ngareret kanu sejena. Samemeh Banara ngajawab pok samdi milu nyarita. Oh, pangapunten abdi bade ngiring sumangem ya. Rupina bae kanggo ngajagi pasrahkeun ka abdi sareng karerencangan anu kaleresan ayeuna teh giliran ngarona. Janten para tamu sadayana mah tiasa pulang atuh kalayan tenang. Kitu deui jang Banara sareng Neng Malati mangga lah gerak sarulem bilih ngaraos hungse. Da kitu pangemut abdi mah cek samdi bari ngareret ka Banara jeung ka Malati bodas. Laras kitu mang samdi janten paman ge langkung sae kulem bae supados enjing langkung jagjag. Cek Banara bari neuteup ka si tergosi deung. Atuh ari geus dikitukeun mah kapaksa si tergosi deung teh nurut. Ya upami kitu mah atuh nuhun mangga atuh urang sami-sami ngareureukeun capek. Cek si tergosi deung bari ngareret ka Samdi. Ari Samdi puluh nyarita. Sunanging sadayana karulang langkung saya taruang heula atanapi ngaleut heula. Itu pun bojo parantos nyayangikeun di lebet. Cek Samdi bari nuju ka tengah imah. Aya leres manghayu atuh urang sasarengan sadayana. Da memang abdi ge lapar ti enjing teu tacana pisan. Cek Banara bari jung nangtung terus asup ka tengah imah dituturkeun ku Malati bodas jeung Nyi Maria. Malah si tergosi deung ge teu tingali. Sanggeus parat babadamian berak sararea dalahar balake cerakan. Matak bunga jeung matak suka komo pikeun Nyi Maria mah lantaran nu tadina urut musuh ayeuna jadi balad. Puguh beuki namahan betah. Ari Sandi jeung babaturan anu duaan para mitra sadaya. Galecok ngobrol di tepas hareup bari ngajaga anu keur dalahar. Isi aya bancang pake buh maklum aya dina kaayaan werit. Sasat loba musuh anu ngadodoho nu tangtuna oge nini kalingking moal cicingeun. Samdi jeung baturna geus asak badami yen peuting eta mah ngarona terek dininya bae moal kagarduh rona ongkoh sieun diganggu ku ririwa si pecut silat nu marakayangan higa nu paeh teu sampurna. Sedengkeun para wargi sadaya Banara jeung kanca-kancana. Sanggeus beres dalahar mah terus bae sarare pating goledak dina palupuh da teu aya deui kamar. Ngan Banara nu misah teh bubuhan kasebut nu gering jeung geus dianggap hiji pimpinan ku sarerea. Kacaturkeun isukna sarerea geus harudang deui malah mah geus ngariung di tepas hareup. Terus babadamian sakeudeung sanggeus rengse si tergosi deung amikan rek ngajalankeun tugas. Babarna jeung Nyi Maria ku Banara diidinan bari dijajabkeun ku paneuteuk. Malati bodas cicing di imah Samdi pikeun ngajaga kasalametan Banara. Sakumahan geus ditugaskeun ku si Saron. Poe eta Banara jeung Malati bodas caricing bae di imah pikeun ngareureuhkeun kacape, malah Samdi oge teu liar harita teh. Bareng jeung inditna si tergosi deung. Ini kalingking nu aya di jero guha harita teh hudang. Malah mah geus saged papakeanana maksudna marek liar pikeun nyusul Nyi Maria nu teu aya bae mulang. Sedengkeun Nyi Lasmaya nu di Borogon. Harita keur ngaleh-leh bae bari ngararasakeun kanyeri urut di tampilingan ku nini kalingking. Heulida pok nini kalingking nyarita ka Nyi Lasmaya. Lasmaya, anjeun geus sabeuting cicing di guha aing deuleu. Wayah nasing betah sia nya. Lantaran kana modal teh masih keur lila deuleu sia teh. Kurang leuwih 13 poe deui. Tah kulantaran kitu omat. Ulah gedrungan 3 peding tadi deuleu. Da sanajan ngaluarkeun cimata getih ge. Mane teh moal aya moal dilepaskeun. Pek sing jongjon kami rek nyusul si Maria. Nu ti kamari teu aya datang, malah rek sakalian neangan deui si Banara. Atawa saha we kapanggih. Jeung minangka keur sasarapa. Kurang kudu neangan keur kadaharan. Cek ini kalingking bari hiuk tebet pipi Nyi Lasmaya dicabok. Atuh Nyi Lasmaya ngoceak bakat ku nyeri. Aduh, ampun ini dipehot. Lanjut tebet kabina-bina teuing. Ka aing teh dianggap sato. Awas ya rasakeun pamalas aing. Duh, ieu huntum niasa caroplo. Cek Nyi Lasmaya bari ngureleng ka nini kalingking. Tapi diajak nyaritana kalahkannya kakak seuri. Alah, motong loba bacot si Lasmaya. Aing mah teu hayang dibalas ku sia deuleu. Jeung ada moal risa tuh sia teh, paling oge sia teh bakal jadi parab aing. Sia teh dihakan atah-atah ku aing deuleu. Cik ini kalingking bari gap dekel gado Nyi Lasmaya. Geus kitu dobro pali pisan Nyi Lasmaya ditampiling deui. Atuh meninggal lenggak. Nyi Lasmaya para wargi sadaya. Kanyerina tembus kana hulu angen. Karasana seueul meuni sesek hayang ngagero tapi teu bisa. Awak di Borogon pageuh naker. Malah mangarenghap ge kurang laluasa.
Berbe Nilasmaya ngaluarkeun cipanon, hatena perih asa digerihan. Harita teh teu nyarita sakecap-kecap acan, ngan galecok dina hatena bari nyarekan ini kalingking diselang ku sasamat kabanara nu dianggap buah hatena. Ngaso heula ngaso. Kumaha sasambatna Nilasmaya para wargi. Harita Nilasmaya cek paribasana dina jero hatena ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Manehanana bener-bener keur dina kaayaan nyeri perih akibat disiksa ku nini kalingking. Ampun Gusti, nabet kabina-bina teuing cocoba teh. Tulungan Kang Banara, naha akang tebet tiga-tega ka abdi. Nugis lawas teu tepang, ari tepang bet tiga nu teu malire. Ka abdi teh hare-hare matak nyeri kana hate. Ampun Kang Banara, cik abdi teh tulungan. Ya abdi kedah ngagentosan salira akang janten babanang nini kalingking anu jahat taya ras-rasan. Ya Allah, ya Robi, mugia ieu rasa hati abdi sing dilugikeun kana rasa Kang Banara, sarta abdi sing kiat nahan panyiksa. Cek gerentos hate Nilasmaya bari ngumarat cimata, malah meni geus cari nueul para wargi sadaya. Sora geus peura harapan kana salamet geus ipis, sabab daya nu katoong, gaya nu karong bisa nulungan. Ari nini kalingking nempo Nilasmaya ceurik balilihan ngan ukur seri leutik. Lewas ninggalkeun Nilasmaya beuki lila beuki jauh, tungtung ngales ku Nilasmaya teu katempo. Teu lila berug aya sora nu ngageblug, koreng sora panto cep jempe taya nu kadenge. Renghap Nilasmaya narik napas panjang. Segruk nangis deui. Kisocana beuki juuh atina jumerit menta tulung ka Yang Agung. Hampir unggal menit sasamat kabanara jeung ka indung bapana. Duh, Mak, Bapak, tulungan atuh abdi teh Bapak. Geuning bet diparengkeun tepang jeung nini-nini iblis anu kungsi didongengkeun ku Bapak. Abdi bakal dialah hamperu. Teu sangka bet kudu nanangan anu kieu. Tiwas abdi teh Bapak sarta bakal dihakan atah-atah ku nini kalingking anu jiga iblis. Ampun Bapak, Mak, tulungan Kang Banara. Cek Nilasmaya bari lumengis tapi taya hartina da puguh taya nu ngadenge. Sedengkeun nini kalingking harita geus jauh ninggalkeun panto guha. Sora ceurik Nilasmaya pating saleor di jero guha, awuhanana bulak-balik da puguh. Teu aya di lawang kaluar, hawa di dinya beuki lila beuki eungap. Nilasmaya beuki nalang sabae awakna kesel lain bobodohan. Nu bisa usik dengan ukur sirah bari culang cileung, kitu oge karasana lieur jeung lalanyung balas ditampilingan ku nini kalingking. Para mitra sadaya, caduna heula Nilasmaya anu nuju tunggara ayeuna urang caturkeun heula si Tergos Sideung jeung Nyi Maria. Anu keur aya di perjalanan harita teh panon poe geus ampir manceran. Si Tergos Sideung jeung Nyi Maria geus marani ku kesang. Sanggeus ngaliwatan dua pasir reg si Tergos Sideung ngaraneg heula. Pok nyarita ka Nyi Maria, waduh, mang capek Maria yeuh, urang heula sakedeung di dieu yeuh. Mun capek kieu yeuh, cek si Tergos Sideung bari gek diuk dina akar, atuh para mitra gek Nyi Maria ge diuk, da memang ngarasa capek tur lungse. Pok Nyi Maria nyarita lalaunan jiga nu kacidana langsana. Ampun Mamang, abdi ge capek kabina-bina jeung deui aduh ieu beungeut mun nyautan kieu. Sigana Neng Malati pohoeun da kamari jangjina rek nubaran tapi geuning mah bat teu. Cek Nyi Maria bari ngusapan beungeut anu karasana peurih. Sigana mah kabaseuhan ku kesang anu ngucur anu mata karasana peurih lain lumayan. Bener Maria, eta teh urut dituri ku peso teh anya. Cek si Tergos Sideung bari netep ka beungeut Maria. Laras Mamang, karasana meni peurih kieu. Kutan kieu ari nasib jalma nu doraka lantaran loba teuing dosa. Cik atuh tulungan abdi teh Mamang, susuganan Mamang tiasa ngubaran ulah nyeri teuing siga kieu. Cek Nyi Maria bari ngalengis. Mamang ge geus kacipta katunggaran Maria teh, tapi wayahna we lah ketang sing sabar jeung tawakal. Da teu bisa Mamang ngubaran deui geuning ngalinu kieu mah.
tadi nama Sugante memang bisa ngubaran geuning bisa kieu doang nah hese mun anu tatu saeutik mah urang memang ge bisa keun bae lah sing terima kana nasib da mana kitu ge geus nasib Maria kudu kitu ngan saja bati kitu memang milu salah ye lantaran sakuduna Malati Bodas buru-buru ngubaran ka Maria tapi kamari kaburu kaganggu ku kadatangan mang sarta terus ngabadamikeun perkara-kara sugih jadi tangtu Malati Bodas pohoeun tur bingung sarta saterusna poho kana janji akibat tina kaganggu ku mang jadi nu salah teh lain Malati Bodas tapi mang sorangan tak kulantaran kitu tangtu mang bakal milu tanggung jawab pikeun ngubaran eta raheut nu aya dina pipi Maria mudah-mudahan ngepangeran ngaijabah ayo urang nyangan cai heula urang cobaan ku mang aduh sakit gede na geuning tatu teh lamun geus mangi dirinya urang ngubaran cek si tergosi deung bari jung nangtung deui kesang oge can tuhur harita teh tapi kulantaran watir ka Nyi Maria kapaksa capek-capek oge geus indit deui jung Nyi Maria oge nangtung pok ngajawab mangga mamang hatur nuhun upami mamang kersa nulungan mah keun perkara ka pagunungan Nagasuk mama abdi tanggal waler sabab abdi mah geus apa jalan kadinya da sering ngiring ka pun bapa nalika anu juju mendeng kene cek Nyi Maria semu bumbira ayeuna mah lantaran aya harapan cager raheutna syukur atuh ayo ayeuna mah urang neangan heula cai susuganan dina lengkob nu itu aya tuh da biasana di nu legok mah sok aya ti yusu cek si tergosi deung bari nunjuk ka hiji tempat kituna teh bari leumpang lalaunan dituturkeun ku Nyi Maria bari ngajawab mangga mamang dalaros inu kitu masuk aya cai cek Nyi Maria bari leumpang nuturkeun si tergosi deung dijajabkeun ku sora manuk leuweung nu recet di sarada ti kajauhan kadenge sora surili jeung monyet patemalan ditema ku sora kong porongokna hayam leuweung meuni baleger beuki lila para mitra sadaya nu lumampah beuki jauh malah mah sababaraha pengkolan geus kaliwat akhirna srog ka hiji tempat didinya kabeneran aya susukan leutik kaina heran meningageun celang mata kabita reg si tergosi deung ngaraneg heula leumpangna ret ka tukang sarta pok nyarita Maria kabeneran tuh aya di dieu aya cai ayo urang eureun heula mang rek usaha sakuat tenaga pikeun ngubaran eta raheut sangkan teu katutuluyan cek si tergosi deung bari terus turun ka susukan atuh para mitra sadaya maksudna marek ngalacai Nyi Maria gek diuk dina tunggul bari nyarita mangga mamang mudah-mudahan eta lanong tiasa mati abdi parantos bekiat nanangan ka nyeri utamina mabilih rarai abdi teras cacan aya ceda anu ngagura tapak peso cek Nyi Maria bari neuteup ka si tergosi deung nu keur ngawadahan cai ku daun talus sanggeus meunang cai nu sakira cukup terus si tergosi deung nyampeurkeun deui ka Nyi Maria bari nyarita bersihan heula tuh beting garingna Maria ngarah babaring ngubaranana cek si tergosi deung bari neuteup ka Nyi Maria mangga mamang jawab Nyi Maria ponok terus bersihan getih nu garing dina beungeutna ku si tergosi deung dibantuan kalayan ati-ati naker sakedapan mah jarempe bae duanana jongjon meresihan raheut dina pipi Nyi Maria sanggeus rengse pok si tergosi deung nyarita cukup Maria bersih sakitu ge lah sok daguan heula di dieu mangrek ngaladi caina cek si tergosi deung bari terus turun deui ka susukan deui ngadaguan jawaban sanggeus tepi terus nyiuk cai kana daun talus geus kitu geuat nyampeurkeun deui ka Nyi Maria geus kitu mah para mitra gek diuk dina batu tuluy ngodok saku tangan tina saku bajuna sarta harita keneh dibaseuhan ku cai beres maseuhan sapu tangan si tergosi deung ngaluarkeun hiji bungkusan leutik tuluy dibuka ari sinadang daunan menigeus gararing sigana mah ubar anu mati ngan ngaranna teuing daun naon si tergosi deung teu ngabejakeun ngaranna siga nu nganung Rusia krop manehna nyokot salamar terus diramas-ramas tina bubuk ku Nyi Maria ditempokeun kalaya daria sanggeus eta daun bubuk tuluy dibungkus ku sabu tangan baseuh terus dikeum sakedeung dina cai para wargi aya ubar mati hanya kali si tergosi deung teu ngabejakeun sanaos ka Mang Jaya ge henteu Mang Jaya sugan ditergosan go ye eta daun kaitu tanjung Jaya henteu para mitra aduh ieu mah ye teuing daun naon para wargi Mang Jaya dibejaan ku si tergosi deung
Mang Jaya mah langsungnya dagang baru di sisi jalan. Jualan daun, aduh, iya. Tengah Maria, eta rahit urang ubaran, cek si Tergosi deung bari ngareret ka Nyi Maria. Bok Nyi Maria ngajawab bari tangah panon dipereumkeun da sieun kacak celakan cai ubar. Mangga geura lanongan mamang, cek Nyi Maria pinuh ku pangharapan ari si Tergosi deung teu nyarita deui. Terus meureut sapu tangan anu di jerona aya daun ubar teh. Slak cai sapu tangan teh kana tahu Nyi Maria karasana tiis tapi rada peurih. Nyi Maria menimuringis katara kekerot nahan kanyeri sanggeus kabeh kacak celakan pok si Tergosi deung nyarita. Geus lah, mudah-mudahan gede hasiatna. Dari nunggeus mah tara 2 kali ngubaran teh. Raheutna teh sok terus garing tuluy lita. Cek si Tergosi deung bari ngubah di sapu tanganana. Ari Nyi Maria jung cengkat pok nyarita lalauna. Hatur nuhun mamang, mudah-mudahan deh tiasa cager deui. Cek Nyi Maria bari neuteub ka si Tergosi deung anu keur meresihan sapu tangan sanggeus sagala beres. Pok si Tergosi deung ngomong deui. Teu kudu hariwang Nyi Maria. Teu kudu hariwang. Tangtung gege bakal garing sarta moal karasa peulih. Ayeuna mah rek nanyakeun perkara tujuan urang ka mana urang kudu idit. Lantaran mangga canyaho anu disebut pagunungan Naga Sukma teh. Cek si Tergosi deung bari neuteub ka Nyi Maria. Sampil mamang hayu urang ngajugjug ka beulah kidul. Tapi lalampahan urang teh kacida jauhna sigana mah moal tepi poe ieu. Jawab Nyi Maria bari jung nangtung deui. Terus singkil bangun sumanget naker ayeuna mah lantaran raheutna aya harepan tereh cager. Syukur atuh ari kitu mah. Keuneu perkara jauh malah. Pokona mah tujuan urang geus puguh. Hayu urang indit deui. Cek si Tergosi deung bari leumpang. Tuluy dituturkeun ku Nyi Maria lumampahna beuki sumanget. Tugas ti bandara bener-bener dilaksanakeun kalayan hade sarta pinuh tanggung jawab. Para mitra anu mulia, mangga urang tuna heula lampahna si Tergosi deung jeung Nyi Maria. Ayeuna urang caturkeun deui lampah-lampah anu seje nyata Nini Kalingking anu sarua keur lumampah di pileuweungan. Manehna asruk-asrukan sorangan teu puguh tujuan leumpangna sigan mabok tangkal kain teu boga dosa loba nu dipeungas-peungaskeun. Sajajalan Nini Kalingking humbar amarah lantaran soal kabingung nu sumaramah dina uteukna. Haramda dolas ya. Si Maria eueuh deuleu mantog. Si bandara kabur. Si tangkorak si deung beuki gagah we kurang ajar teh. Aing tangtu bakal kadasak ieu. Lantaran pangawasa aing keur punah. Teu kawas baheula. Tapi mudah-mudahan sia 2 minggu deui aing bisa gagah sakti mandraguna. Sarta sakabeh kekuatan aing bisa digunakeun kalawan sampurna. Tilas maya bakal dulungan ka aing. Hamperuna bakal dihakan atah-atah ku aing. Sarta umur aing bakal namahan deui. Tapi tetep si bandara kudu modal ayeuna. Kamana aing minta tulung ya? Si pecut kilat geus modal. Si burak siluman geus kajal. Tapi aing boga kene babaturan nyaeta si Pedang Sakti, si Bingbin jeung si Banyu Wening. Tapi si Bingbin mah baheula oge geus modal deui. Paling-paling tinggal anakna atawa incuna. Mudah-mudahan si Pedang Sakti atawa murid silunya raya keneh. Aing rek nyangan si Banyu Wening we, murid silunyar anu kasohor gagah jeung tukang ngadongeng. Cek Nini Kalingking ngomong sorangan sigan siwah geus kitu mah blesat Nini Kalingking luncat tarik pisan. Dan daun anu kadupak pating kalayang maruragan sato-sato leuweung anu kagebah pating buru-buru. Nini Kalingking boga maksud rek nepungan Ki Banyu Wening. Ahli waris kilunyar anu kena bakal patepung jeung supala. Sanggeus boga pikiran kitu Nini Kalingking pigalieur deui lumampah lebat ngajugjug ka tempat Ki Banyu Wening lumpat jojoreratan gancangan naningan kilat. Bakat puhayang buru-buru tepikan dijugjung beuki lila beuki jauh sababaraha guha geus kaliwatan malah poe eta keneh nepi kan dijunjung. Ari nu ditujuna nya teh guha peteng anu aya di puncak Gunung Batu. Sigana bae Nini Kalingking geus nyahoeun yen Ki Banyu Wening mah ayana di dinya barang srog kalia guha gero Nini Kalingking ngagero. Banyu Wening, geura bagyakeun kadatangan awatula deuleu yeuh. Si Kalingking hayang tepung jeung anjeun. Hayo geura kaluar sia buru-buru. Cek Nini
kalingking bari ngabadega di hareupeun lawang guha. Tapi di jero teu aya jawaban nu kadengingan seukur sora nini kalingking balik deui. Aweuhadana ting saleor katebak angin. Terus balik deui jiga nu ngalelewe geus rada lila jep taya sora naon-naon. Jero nini kalingking ngagorowok beuki tari. Baju wening, ayo geura keluar sia. Ieu kula ti kalingking. Sora beuki tarik para mitra ting saleor kaunggal madhab. Tapi tetap taya jawaban. Akhirna celeng nini kalingking luncat ka jero guha peteng. Terus lempang gagancangan hati rada keheul pedah caritaanana eueuh nu nemalan. Beuki lila beuki jero antuk ngenepi ka tungtung guha. Reg nini kalingking ngaraneg heula terus ngadedengekeun anu disada. Tetelangan saukur sora pancuran anu ngocor, sora anu disejena para mitra. Eueuh koloyong nini kalingking ka hiji kamar sup asup jiga nu geus teu sabar. Tapi dirinya ge kosong molongpong teu aya tanda-tanda nu negeskeun yen aya pangusina. Akhirna pok nini kalingking ngomong sorangan bari ngajanteng. Heuh, tetela si baju menung teh geus eueuh geuning. Si baju mening teh siga mah geus maot meureun. Lantaran manehna mah teu ngabogaan ilmu kajayaan siga batur. Umurna ponok teh jiga aing. Beuh, kudu ka mana atuh aing imit ye? Cik nini kalingking bari koloyong kaluar deui ti guha. Tapi kakara dua lengkah aya angin ngaguruh matak paur. Di jero guha jadi ngageter asa rek runtuh. Tapi nini kalingking teu gugup manehna masang ceuli jeung mata. Sakabeh panca indra dipasangkeun pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Rek aya nanaon sia? Siga-siga rek aya beja tinu gaib. Nu ngageger di dieu. Coba kami bejaan ye, kamana initna si baju wening? Jeung kamana turunanana deui? Aing aya perlu kamanehanana. Aing rek dame pikeun umpes si di jalma anu kurang ajar deuleu. Cik nini kalingking bari neuteub kana batu gede nu aya jero guha. Jep kayen kadenge sora angin jiga ngajauhan tapi teu lila kituna teh seor kadenge aya sora angin anu asup ka jero guha. Teu lila pok aya soratan katinggalan. Sorana alon tapi eces kadengena asa ditomplohkeun kana ceuli nini kalingking. Kalingking, kula geus moal bisa ngilu campur kana urusan anjeun. Kula geus hayang eureun tina perkara model kieu. Sarta sakabeh wewenang kula geus diturunkeun ka anak incu kula. Lantaran ayeuna mah geus waktuna anu kolot turun. Hari nu ngora naik malah anjeun ge kudu geus eureun pasrahkeun sagala rupa perkara ka nu ngora. Tapi bisi anjeun hayang tepung jeung anak incu kula jung geura datangan ka hiji lemur anu katelah Ciborelang. Didinya aya ahli waris kula. Cik sora gaib anu teu katempo jirimna, uleng nini kalingking ngahuleng ajiga nu bingung. Kulit tarang anu geus pewot katara beuki ngariut. Alisna ngarinat siga kunyuk, nini kalingking ngerasa kaget. Ngadenge eta sora utamana nyebutkeun yen manehna geus ngujihna eureun tina sagala rupa perkara. Adu keur di hareupan ayeuna sedengkeun kahayang manehna lain kitu, malah sabalikna hayang ngawasa kana sagala rupa. Atuh teu mata kaget lamun nini kalingking rada kerum lantaran teu akur jeung dipiharep ku manehna. Akhirna pok ngomong sorangan. Teu bisa aing mah deuleu. Tetep aing kudu ngawasa ka sararea. Si banana kudu modal, si tangkorak hideung kudu kojor. Wesi kuning nu jadi lambang kapamimpinan kudu direbut sia ku aing. Kalangan persilatan di tatar suna kudu tunduk ka si kalingking deuleu. Tapi aya untungna lamun si baju uning geus pindah ka alam gaib. Lantaran moal anu halangan, kenapa maksudna aing? Si burak siluman geus modal, si pecut kilat geus kojor. Hartina musuh aing ngan tinggal dua deui. Si perang sakti jeung si tangkorak hideung. Moal sabaraha hesena deuleu. Sabab tangtuna geus perang sakti geus modal. Si tangkorak hideung teh kojor. Aing pasti hasil ngawasa sakabeh persilatan. Wesi kuning kudu jadi lamang ku aing kudu direbut deuleu. Nini kalingking bari ngalengkah lalaunan. Dua pereup sina ngacung ka luhur jiga nu siwah.
Jadi itu nama gede hati meureun lantaran musuh nganti ngasaeutik. Loba oge ti golongan ngoran dianggap enteng ku manehna, dianggap barau keneh jaringau. Tapi kakara lima lengkah hirup aya deui angin ngaguruh. Reg nini kalingking ngaraneg samemeh manehna bisa nyarita tok aya sora tan katinggalan. Moal bisa kitu deuleu kalingking. Sing inget maneh sing inget umur manusia mah aya watesna. Kitu deui kagagahan jeung kaampuhan kabeh aya watesna. Anjeun moal salilana gagah, anjeun moal salilana hirup. Dina hiji waktu mah tangtu kudu ngalaman maot sakumaha biasana. Yeuh, anjeun leuwih hade buru-buru tobat ganti kelakuan anjeun anu salah, leungitkeun sifat sarakah jeung jail kaniaya. Ilmu eueuh hartina deuleu. Ilmu nu dikukut ku anjeun ngandung bahaya. Kudu gancang-gancang eta ilmu dipikeun ku anjeun. Kalingking, anjeun kudu robah adat. Anjeun kudu robah adat. Sarta di akhir bakal malines ka diri sorangan. Lamun anjeun teu daek mikeun ilmu. Belaan kabeneran jeung tanjeurkeun keadilan, eureunkeun sifat jahat jeung sifat sombong. Cek hiji sora meninong toreng asa ditompokeun kana ceuli nini kalingking, tapi nini kalingking tibatan sadar kalahkan nafsu, haok nyarekan teu pupubu. Jempe ya setan, aing mah moal nurut kana ceritaan anjeun heula. Si kalingking moal bisa diurus ku batur, salirana aing mah hirup teh hirup sorangan. Sarta segala rupa tindakan kudu kumaha aing sorangan heula. Cek nini kalingking bari gajleung luncat lepas naker. Tapi bareng jeung kitu jelegur aya nu sorangan jelegur mata katorekan gunung batu uru. Ini kalingking kacidarewa sinana celeng luluncatan jingkahan batu-batu nu uru. Lamun terikat maluncatna tangtu nini kalingking bakal penyet katingang ku batu. Para wargi sadaya kagesitan nini kalingking lain bantrak-bantrakeun. Sok sanajan batu uru ningangan kamanehanana tapi manehna bisa berucap balik kesit lir ibarat hati atuh nyingkahan batu-batu anu rek ningang kamanehanana. Memang para wargi nini kalingking lain jawara tahata, lain jawara anyar-anyar estuning jawara anu geus jadi. Pangalaman geus sagala rupa, pangalaman jeung sagala rupa geus unggul kitu sejen. Manehna teu gugup sanajan batu gede pating belesur rek ningang kamanehanana. Setan ya? Ngapa gawean sae teh ha? Gunung batu sakieu gede na make urung. Kasar kurang ajar ya. Cek nini kalingking bari tetep luncatan nyingkahan puluhan batu nu ngancam ka dirina. Tapi kabeh tayanukeuna batu terus tinggulutu ka handap jurang anu lungkawing sorang mengaguruh mata ketir. Kaayaan di dinya ngadadak euneur lebu jeung taneuh ngebul mumul kaluhur mulak sigan kahuruan. Di tema kupating jelegurna batu diadu jeung silih kingangna. Atuh puguh para mitra kaayaan meni rame malah harita teh sorak kadenge ka mana-mana siga gunung anu teu ridoeun ditincak ku jalma nu saratah jeung jahat siga nini kalingking. Belesat las nini kalingking mabur make ajian kidang kancana lumpat gancang naningan kilat. Gunung batu nu keur urug teh teu dipalire manehna boga niat rek ngajugjug ka lemur Ciborelang sakumaha panuduhan tinu gaib tadi. Dekat catur di jalana para mitra sadaya. Urang pocapkeun geus tepi bae harita teh nini kalingking geus nincak lemur Ciborelang. Terus ngajugjug hiji imah nu rada mencal horeng rek nuru imahna Supala, murid utama Ki Banyuwening teh datang-datang langsung nini kalingking ngetrokan panto bari gegeroan sigan sinting. Mu di imah buka panto deuleu yeuh kurang ketamu ka anjeun. Cek nini kalingking bari ngajanteng dina golodog. Deui di
jero imah ain lempang berai panto dibuka barang breh tetelan muka panto teh supala pisan. Pangawakan ayeuna mah geus beda ti bareto da puguh. Geus aya umuran malah geus bisa disebut kolot. Pok supala nanya ka semahna bangun teh gugu, da katara nyaritana tenang pisan. Mangalingi simguring teh parantos siap kamu nampi tamu bulan. Cek supala bari nyeuteuk ka Nini Kalingking. Tapi nu dititah asupna kalah kapok nanya heula ka supala. Asup mah gampang sia. Ayeuna kula rek nanya heula, di dieu teh bener? Imah muridna si Banyuwening heula. Cek Nini Kalingking nyarita kasar teu mata kresep ngadenge. Tapi supala tetep tenang pok ngajawab. Sumuhun leres kulan. Malih mah saubami dipercanten abdi pisan murid ti Banyuwening teh. Mangga atuh lingi ngobrolna urang di lebat. Cek supala bari sup ka jero imah gek diuk dina kursi. Atuh kalacat Nini Kalingking munggah gek diuk dina kursi hareupeun supala. Ari didinya geus nyampak hiji lalaki nu make papakean jawara. Ngaso. Eta lalaki nu make papakean jawara teh para mitra. Teu aya sane si horeng teh Citrasena kabeneran keur nganjang ka supala. Pok Nini Kalingking nanya, Hampura ulang ngaganggu ya. Ari-ari kata teh-nya cing kaula bedaan. Cek Nini Kalingking bari ngareret ka Citrasena. Nu harita keur colohok bengong lantaran kaget nempo beungeut Nini Kalingking anu matak pikasieun. Ari ngaran kuring mah Citrasena, ari anjeun saha ngaran? Jawab Citrasena bari malik nanya ka Nini Kalingking. Caritaan sarua pada kasar maklum da puguh nu nanya nage kasar. Citrasena embungeun dikitukeun ku batur nu matak dilawan ku caritaan kasar deui. Jadi anjeun teh Citrasena ngaran kula mah Kalingking hiji jawara awewena nu geus kawentar gadah ka mana-mana. Ari anjeun saha ngaran ha? Cek Nini Kalingking bari ngareret ka supala. Pok supala ngajawab, kuring. Ngaran kuring mah supala. Jawab supala ponok. Manehna oge para mitra ayeuna mah jadi kasar ngajawabna bongan semah teu boga sopan. Sarua pisan jeung beungeut anu pikagilaeun. Teuh para mitra sadaya. Geuning disebatkeun cek para sepuh urang cing atuh ngomong teh rada pantes eutik da basa mah teu kudu meuli. Teu kudu meuli basa mah para wargi. Cing rada sopan nyerita teh da lamun urang nyerita kasar geus pasti di kasaran ku batur. Genah gitu lamun urang di kasaran moal genah para wargi batur geus sami kitu teh nu mantap. Kudu urang teh leres-leres nyata ngaji rasa jeung perasaan. Kitu nu mantap ayeuna moal Nini Kalingking kasarnya di kasaran sok sanajan supala jalma hade. Tapi di kitu-kitu teh mah atuh da para wargi. Ya bari basana ge kireum ge ditincak-tincak teh mah nyocok. Mangga urang teraskeun. Jadi si lain teh supala alus. Syukur kula ditepungkeun jeung anjeun wan. Teu kudu ngarasa reuas ieu. Da kula ge teu boga niat goreng deui. Tapi samemeh nerangkeun pamaksudan kula rek nanya heula ka anjeun supala. Ari Ki Banyuwening ka mana ayeuna? Cek Nini Kalingking jiga nu hayang yakin pisan. Pok supala ngajawab kalayan jujur. Ai Ki Banyuwening mah parantos meuli ka jati mulang ka asal. Anjeunna parantos tilar dunya sabatara taun ka tukang. Anjeunna parantos sampurna rek nanaon anjing nanyakeun guru kuring. Jawab supala bari malik nanya panoneuteub seukeut ka Nini Kalingking nu harita katara rada ngarenjag siga nu kaget. Jadi Ki Banyuwening teh geus pae. Ari anjeun murid nanya nu kasabaraha sia? Jeung di mana ari muridan sajena? Cek Nini Kalingking kalaka beuki kasar melong ka supala. Siga hayang nyaho segala rupa urusanana. Ai kuring mah murid nu pamungkas sarda sagala rupa bang balu guru kuring kabeh geus dipasrahkeun ka kuring. Jadi lamun anjeun aya pasualan pok geura caritakeun ka kuring sabab kuring nu jadi gantina. Da guru kuring teh geus lila tilar dunya. Bisa aya masalah-masalah nu aya patula patali jeung guru kuring ya kuring bagianana ye.
memang kula aya perlu sia ka anjeun deuleu, tapi moal ka dicaritakeun ayeuna lantaran loba rusia kula kudu nyango heula kan hiji deui. Ari anjeun turunan ti saha Citrasena sia? Pok kula jawab sing jujur. Cek ini kalingking bari ngareret ka Citrasena. Ari kula mah anak Mat Jalil anak Nagasuni anak Kibingbin. Jadi kula ahli waris Kibingbin, tempat kuring di Ciloa Kemar. Rek naon anjeun ka kula? Cek Citrasena bari melong kan ini kalingking. Nyarita rada teu puguh sakapeung nyebut kuring sakapeung nyebut kula. Sigan kurang sugema kadatangan ku nini kalingking. Sedengkeun Supala rada ngarenyag kadatangan ku nini kalingking teh. Lantaran geus heubeul ngadenge eta ngaran nu mata rada leuwas tapi teu ditemongkeun ari kabaturangan. Syukur sia Citrasena. Syukur heuleu. Lamun kitu mah anjeun teh bisa milu ngabandungan cerita pula ieu. Sok geura dengekeun ku si lain. Ya. Dengekeun ku lain sing jelas sing bendes. Aing rek nyarita deuleu. Kieu. Sok dengekeun. Cek nini kalingking bari ngaraneg heula nyaritana. Diselang ku narik napas panjang, Pok Supala nyelang heula nyarita. Ya sok itu geura nyarita. Rek naon kadatangan anjeun ka dieu teh? Ulah nyarita kieu ajeuna. Anjeun teh nu ngaran Supala turunan Ki Bajoni, nu hartina turunan ti kilunya arep heula meureun. Atuh anjeun Citrasena teh lah turunan Ki Bingbin. Kula ge wawuh ka Ki Bingbin teh deuleu. Malah mamaotna ge kula nyango, manehna paeh ku peurah orai. Jadi anjeun duaan ahli waris ti genep jago. Kula ngarasa bunga bisa tepung jeung anjeun duaan. Sabab kula ge salah saurang ti genep jago nu katelah nini kalingking. Kumaha anjeun duaan? Kungsi ngadenge ngaran kula na? Cek nini kalingking bari ngareret ka Supala terus ngareret deui ka Citrasena. Nya perkara ngaran anjeun di kuring ngadenge ka ngaran kalingking lantaran guru kuring kungsi nyaritakeun lalakonna. Jawab Supala bari netepok disambung ku jawaban Citrasena. Kuring geus nyaho kana ngaran anjeun, malah lakona geus nyaho kabeh. Manari jerimna mah kakaranyo ayeuna. Ting bener ting teu. Jawab eta Citrasena bari hatena mah rada ngageter oge ngomong kitu teh. Lantaran teu disangka sacongo buuk poe eta bakal tepung jeung hiji jawara kahot anu aya dukung si didongengkeun ku guruna. Syukur pisan mun kitu mah. Kula teh moal kagok teh carita deuleu. Kumaha? Rek didengekeun lamun kula rek nyaritakeun hiji beja. Cek nini kalingking jigan kurang kapercayaan ka Supala jeung ka Citrasena. Oh, sok we geura caritakeun ku kuring rek didengekeun. Jawab Supala bangun teu sabar. Lantaran nini kalingking jigan hararese rek nyarita. Kitu deui Citrasena ngarasa teu sabar. Oh, lah sok geura carita ku kuring rek di Bandungan deuleu. Syukur sok ngarengekeun. Kula tengah aja ngadatangan ka anjeun maksudna mares nepikeun hiji beja anu tidak pentingna deuleu. Lantaran aya patula patalina jeung si genep jago anu ngandung sajarah baheula. Sababna ku kula moal dicaritakeun lantaran tangtu anjeun ge geus ngadenge ti guru masing-masing. Jadi aya mah kula rek ngabejakeun nu pentingna wungkul. Nyaeta si Tangkoraki deung ayeuna geus kudang deui tina kuburanna. Sarta geus ngahakan korban dua jalma nyaeta si Burak Siluman jeung si Petut Kira. Duanana dipateni ku si Tangkoraki deung. Tah sakitu beja nu penting mah. Anjeun duaan perlu nyaho lantaran lamun tinggalin zaman bisi cilaka. Nyaho-nyaho datang si Tangkoraki deung. Pikeun ngalah nyawa anjeun duaan. Cek nini kalingking ngabari netep ka Supala. Terus ka Citrasena sedengkeun anu diteuteuk nama harita teh Paramitra kalah kating haruleng sigan kurang percaya kana caritaan ini kalingking. Sanggeus radalila Pok Supala nyarita. Lah caritaan Ki Banyuwening teh kajadian. Si Tangkoraki deung bisa hudang deui tina kuburanana. Sigana teh kalangan persilatan teh bakal banjir getih. Nuhun kana kasatian anjeun anu geus mawa beja ka kuring nu kasebut ahli waris si genep jago. Tapi kudu kumaha ngungkulan si Tangkoraki deung teh. Na kudu ditaraja ngajawa kumaha cing kuring bere katerangan ti nu geus loba pangalamanana. Cek Supala bari netep ka nini kalingking. Perkara ngabejaan ka anjeun memang kewajiban kula. Atuh saja barati kitu memang kula perlu ngabejaan ka anjeun duaan. Lantaran ngirup keneh teh kari urang ngungkul deuleu.
Dapuh si burak jeung si pecut kilat mah geus paragatnya wana. Atuh si pedang Pak Sakti can puguh deui nasibna. Lantaran kula geus keubeuh pisan teu tepung. Ari pikeun ngungkulan si Tangkorak Hideung mah teu kudu rusuh. Lantaran lain pagawean enteng-enteng. Aing mah urang modaran anu nulunganana we heula. Nya ka hiji jajakan ngaran Banara jeung pangawulaanana ngaran Malati Bodas. Eta we heula anu kudu diheulakeun teh. Lamun dua hulu geus modar kakara urang nepung si Tangkorak Hideung. Cek ini kalingking bangun semangat pisan. Ari dina caritaan nama jigan heueuh hayang gawe babarengan, tapi ari dina jero namangan ukur hayang ngadukeun wungkul supaya manehna bisa ngarebut kakawasaan pikeun mimpin kalangan persilatan dina waktu harita. Oh gitu. Nah kumaha lalafona atuh eta teh? Naon sabana bertaya patula patalina jeung barudak mora cing caritakeun sakalian. Cek Supala sigan hayang yakin pisan. Kieu geura Supala nurutkeun beja ti anak si budak siluman si Tangkorak Hideung teh dibebaskeun ku hiji jajakan ngaran Banara. Manehna geus mampu nyabut pedang anu nancep dina tutunggul kuburan. Malah mah manehna geus dibere tanaga batin anu tohaga ku si Tangkorak Hideung. Ngan untung kaburu dihalangan ku si budak siluman. Muahirna si budak siluman nemahan pati. Tapi tegaplah lantaran si Banara jalan getihna robah. Manehna ayeuna teh keur geuring, tanaga jeung elmuna leungit, tapi teuing kumaha lalakonna mah si Banara teh dikawal ku hiji mojang anu kagagahanana lumayan, kuat ngaladenan kula jeung si pecut kilat. Tunggulanana ngeusi, tanagana gede, gerakanana kecil, sarta matana seukeut. Eta mojang ngakuna Ngalati Bodas. Nya manehna pisan nu ngajaga keselamatan si Banara. Jadi anu kudu dipodaran teh heula teh kahiji si Banara, kadua si Ngalati Bodas. Tah lamun luan geus hasil di alam nyawana, kakara ulang rempung si Tangkorak Hideung. Kitu kahayang kula teh. Tapi hanya kal kula teu kuat ngalaksanakeunana ku sorangan. Nu matang ngaja nepungan anjeun duaan. Tak kitu sabenerna mah. Cek ini kalingking ngerangkeun kalayan panjang lebar. Nginaan Banara jeung Malati Bodas atuh puguh Supala jeung Citrasena mending ngaharuleung. Lantaran tetela anu dipikasieun teh bener-bener kajadian, si Tangkorak Hideung kaluar deui tina kuburanana. Sanggeus ngahuleng rada lila, pok Supala nyarita kan ini kalingking. Sukahar kitu kuring ini, dan tu kuring moal cicingeun, bakal milu campur kana ieu perkara. Lantaran memang geus nyaho ti bareto kana lalakon ieu. Tapi nurutkeun amanat ti guru kuring mah lamun Tangkorak Hideung nepikeun ka kaluar deui ulah dilawanan ku kasar, tapi kudu dilawanan ku kawijaksanaan. Serta dilawanan ku kasadaran. Lantaran Tangkorak Hideung teh can puguh kasalahanana jadi teu pantes lamun langsung disebut hiji penjahat teh. Da puguh can aya bukti nu pasti kitu nurutkeun amanat guru kuring mah. Tapi hari ngalawanan matang tu kuring bakal mantuan ngan duka teuing kumangrupa naon kumaha kaayaan kewe. Cek Supala bari ngetep lelebkan ini kalingking para mitra sadaya. Puguh meninga grubug ini kalingking harita teh. Naon sababna para mitra sadaya sing ini kalingking nepi ka ngagurudug ngadenge katerangan ti Supala. Lantaran ngerasa kaget ku caritaan Supala langsung ini kalingking nyarita. Naon si Supala? Teu dengean tekan puguh kasalahanana deuleu. Apaan si Tangkorak Hideung teh geus yakin jahat. Pala geus ngahakan korban dua jalema nyatana si burak siluman jeung si pecut. Sarta isuk jaganing pageto bakal ditamahan deui ku nyawa sejena. Pala buat teuing aranjeun duaan atawa ku lapisan. Lantaran kabeh oge genep jago mah diancam paku si Tangkorak Hideung teh. Tah kulantaran kitu ceuk ulah mah nya teu kudu loba pikiran. Si Tangkorak Hideung tetep di podaran deuleu. Cek ini kalingking para mitra sadaya bangun keheul naker. Maneh namah teu panuju kana caritaan Supala da puguh niat nagekat sida jahatna. Ih, kaharti ku kuring gen ini. Jeung biaya perkara modaran mah gampang, tapi kudu puguh lah kajahatanana. Sarta kudu aya bukti anu ngayakinkeun. Pan kudu zaman kanyataan, bukti anu penting teh. Tapi sok sanajan geus bukti salah turu jahat, hari manehna aya niat babalik pikir mah kurang teh teu kudu dipaehan. Malah mah kudu didorong ku sumanget nu leuwih gede, sangkan
pan manehna leuwih katarik ku jalan hade. Sangkan bisa babalik pikir jeung bisa ngarobah adat kalakuanana. Tak kitu harapan kuring mah nini. Jadi sanajan rek milu ngepung si tangkorak hideung oge teu mutlak rek maehan ka manehna mah. Kuring mangan sakadarek nyumponan amanat guru hungkul. Yen kuring kudu ngamumule persatuan sarta miara duduluran jeung nalikeun tali mimitran. Miara babarayaan anu geus dibeungkeut ku hiji persatuan anu kasebut si genep jago teh sarta dipimpin ku si tangkorak hideung jeung dinurutkeun amanat ti guru kuring. Ieu persatuan teh aya lamang ngangandring di mana ayana. Tah kulantaran kitu hayu eta lambang urang tareangan sarta urang hurungkeun deui pamorna. Urang piara kagunahanana sarta urang tanyeurkeun deui rasa persatuanana. Itu maksud kuring teh nini kalingking. Cek supala beuki kakag nyaritana manehna boga hiji kayakinan yen nini kalingking teh boga sifat anu kurang hade da geus kasawang tina caritaanana jorok jeung teu make ugeran. Para mitra atuh puguh barang ngadenge caritaan supala nini kalingking ngahuleng. Malah mah lamun teu butuh ku bantuan supala mah tangtu nini kalingking bakal ngamuk ngan untung manehna kaburu sadar kana kaayaan. Akhirna pok nyarita. Heueuh, nya teu naon ari kitu mah. Kula rek nurut teh ka batur. Kumaha ramena jeung kumaha rempongna. Tapi lamun bisa mah ulah loba rencana hayu ayeuna urang ngajungjung ka lembur Cilayung. Cek nini kalingking jigan teh sabar supala rada kaget. Naon rek los-los ka lembur Cilayung. Nah ya naon kadinya teh nini. Cek supala bari neuteub ka nini kalingking. Ari anjeun, apaan si Banara jeung si Malati Bodas? Ayeuna keur aya di lembur Cilayung. Maranehna keur nginep di hiji imah. Dia teh lembur tangtu bakal beunang ayeuna. Hayu urang ini. Cek nini kalingking bari murleng ka supala. Ulah nini sing sabar sagala-gala teh. Ulah kejot borosot, ulah getas harupateun. Pan harupat anu getas dipotongkeun ngabeletok urang teh kudu leuleus jujur liat tali. Ari si tangkorak hideung teh di mana ayana? Nah di lembur Cilayung atawa di tempat sejen? Cing asap heula tu badami teh ngarah teu loba gawe nu teu puguh. Cek supala tetep tenang. Ari perkara si tangkorak hideung mah kula gitu nyaho. Nganu yakin si Banara ngan duaan jeung si Malati Bodas. Si tangkorak hideung mah teuing di mana ayeuna. Urang teh ngangke paneuli si tangkorak mah. Jawab ini kalingking bangun keheul lantaran kakala harita aya nu mantangul teu buru-buru nurut kana kahayangna. Da biasa namah babaturan sejena nu umurna saimbang jeung manehanana tara aya nu wani ngahalangan kana kahayangna. Lamun kitu mah hayu urang ngit ayeuna tapi kumaha aya nyeun Citrasena rek milu ayeuna atawa moal. Cek supala bari ngareret ka Citrasena nu keur colohok ngabandungan anu adurenyong. Otang kuring milu lantaran penasaran hayang nyaho kana lalakon si tangkorak hideung. Urang bebarengan indit. Jawab Citrasena tegasna keur da puguh manehna ge kasup jawara gagah anu kungsi meunang warahan ti si gundul teh. Syukur atuh. Hari kitu mah hayu urang indit bebarengan. Tapi ke daguan heula kurang rek bebeja heula kan jadi pemajikan. Cek supala bari jung ngangtung. Terus ngaleos ka tengah imah maksud narek bebeja ka pamajikanana. Citrasena pok nyaritakan ini kalingking. Ini kalingking, geus sabaraha poe kaluarna si tangkorak hideung teh? Geus sabulan atau acan? Cek Citrasena bari ngareret kan ini kalingking nu keur tumpat tempo ka jero imah. Teuing Citrasena. Kula kitu nyaho nu sabenerna mah. Lantaran nyaho ge cek beja. Dan upang heulana manggihan teh si budak siluman jeung anakna. Ari maneh sanggup teu? Lamun sanggup rek diburuhan ku kula. Cek ini kalingking jigan hayang ngukur kana pangabisa Citrasena. Manehna can nyahoeun yen Citrasena ge geus asak warah tina perkara silap. Ngan teuing ari ngalawan si tangkorak hideung mah. Pok Citrasena ngajawab. Sanggup tah.
Kudak kadara ngalawan manusia sasiki, tapi hari perkara menang jeung geunama kuring teu bisa nantukeun. Kubang kewe kajadianana. Kumaha dina seusehanana we lantaran canyaho manusiana kuring ge. Canyaho ngukur kekuatan manehanana. Citrasena bari neuteup ka nini kalingking. Atuh cakakak nini kalingking jeung seurikeun sarta pok nyarita deui. Teu sangka sia maneh gede wawanen deuleu. Tapi asana moal kuat sia maneh teh. Lantaran kula ge jeung si Pecut Kilat teu kuat. Da puguh lain lawanan pangawasa si Tangkorak Siluman mah lain. Pangawasana luar biasa. Gerakan gancang ngalabatan Kilat. Anu geus tarik nadingan guludug. Malah masih rasa Pecut Kilat dia teh hancur ku sakali neungeul. Komo maneh budak kamari sore, budak bau jari nyao. Cek nini kalingking. Samungahina para mitra ka Citrasena. Da memang kitu kanyataanana tapi Citrasena teu ngeunaheun ari dikitukeun mah pok nyarita deui. Wah, ulah ngahina buktikeun we ulang ke kuring ge tangtu bakal hasil ngarubuhkeun si Tangkorak Hideung. Pek lalajoanan ku anjeun nini kalingking. Tangtu anjeun bakal colohok bengong. Cek Citrasena bari ngacungkeun peureutna. Nini kalingking ngabarakata tapi can kaburu nyarita deui lantaran supala geus kaluar deui pok nyarita ka nini kalingking jeung ka Citrasena. Sok lah kuring geus siap pikeun nindit ayo ayeuna keneh urang miang. Kuring ge hayang tepung jeung ngaran Tangkorak Hideung teh cek supala bari neuteup ka nini kalingking. Atuh pok nini kalingking ngajawab bari nangtung. Ayo urang arinit. Kade para buat tarung sing sadia. Bedog atawa siku-siku lantaran si Tangkorak Hideung moal bisa rubuh ku leungeun lemor. Kudu mawa pakarang. Cek nini kalingking bari ngagilirkeun iteupna terus ditempas ku Citrasena. Ayolah, da kuring ge geus sadia. Cek Citrasena bari terus nangtung. Geus kitu mah teu ngalobakeun deui catur. Supala jeung nini kalingking katu Citrasena ari ditrek ngajugjug ka lemur Cilayung pikeun ewak Banara jeung Malati Bodas. Kaayaan poe harita teh keur meujeuhna panas. Panon poe meuni moreret. Panas ngaliwat saking lir panasna hate nini kalingking nu hayang ngawasa ka sakabeh kalangan persilatan. Manehna hayang ngarebut lambang si Tujuh Jago nu dijieun tina Besi Kuning. Sarta manehna can nyahoeun yen eta barang teh ayeuna teh geus dicekel ku Banara. Tujuh Jago lumampah kalayan gancang lantaran hayang buru-buru tarung. Jeung tarpi kanu dijugjug saja jalan taya nyarita Jarong Jon bae leumpang bangun bursu. Para mitra kaum dangu tiga geus kitu kuduna sanggeus lumampah sababaraha jam lilana. Rombongan ini kalingking anjog ka hiji tempat maranehanna teu nyahoeun yen eta teh nu disebut Pagunungan Naga Sukma. Ari panon poe geus lingsir ngulon malah mah sakedeung deui bakal suruh. Sarog ini kalingking jeung babaturanna anjog ka hiji tempat. Reg nini kalingking ngarangkeun heula pok nyarita ka Supala jeung ka Citrasena. Supala, Citrasena, ieu hiji tempat jauh ka lembur ya. Malah jarang aya manusia nu luntah ka dieu. Tapi tuh tarempok ku anjeun tuh. Tangkal Malaka jiga urut ngadekan. Jeung taneuh ka Cidaledugna jiga urut manusia nu kada ieu. Rek nanahan los-los ka dieu nya. Tidak ku rek ngalasuluh onamana. Cek ni kalingking bari nunjukna tangkal Malaka. Jika purutul urut di tiga sandahana Red Supala jeung Citrasena ngareret hampir bareng pok Supala ngajawab bangun kaget. Oh benernya ini siga nama aya urut manusia kadieu nah saha manehna teh nya jeung deui naon maksudna atuh ieu teh. Cek Supala bari nunjuk kana tangkal Malaka nu ditancemkeun dina taneuh. Koreng eta teh nu dipake ngahukuman jin teh nu fungsi tarung jeung si Saron. Sarta dihukum dihanapeun taneuh nu dicocog ku tangkal Malaka sagede bitis. Nempok itu Citrasena jeung nini kalingking karerung. Akhirna Citrasena milu nyarita.